naon itu Pak? Aduh, Marap. marabnya. Iya. Oh, peternakan. Nuju marabnya. Itu lah, itu waktosna. Hari marab ge ngan jadwal ya. Ngawaktos gitu. Ngawaktos, tabuh salapan pagi, jam 3 sore, jam salapan malam, Walah. jam 3 kali. Oh, di jadwal. Nah, sama aja ngarurang-urang. Gitu. Ada Jadi, ka dia teh hiji ningal ieu resep kitunya peternakan kadua-dua. Ari Mang Utep teh di mana? Mang Utep. Mang Utep. aing roskeun bumi. Oh, Mang Utep, anu sok kana narompet. Oh. Mohon kalau rasa nuju niis. Di dieu. Mohon. Wah. Kalau rasa Weh, gini itu Mang Utep teh. Ayo Kan atuh. Pak punten pohon itu. nuhun, Aduh, bisa. Atuh nuhun. Deket-deket tahun tales. Ieu sono ieu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iya baraya. Kita tadi berkata Kukurilingan eta neangan. nah, kabenaran aya anu ternak lele. Oh, nanyakeun Oh, aing. bener Mang Didi, eta mah. Oh, bener jeung aduh, alhamdulillah. Banyak ditundukeun ka dieu. Nya, udah mang. Alhamdulillah. Aduh. Aing belum bisa dia. Aduh. Iya iya kalau. Karena nih teh. Ieu teh pan geus sabulan pan geus dicabak-cabak trompet teh ieu teh badak di diberesihan deui rek ka piti-pitas Aing deui di lah. kurum baru caila corona we. Jadi pake-pake ini diurus deui. Selama sabulan teh di dieu teh jeung Mang Didin we ningalian lele di dieu. Alhamdulillah. Tadi teh wartos ka dinya. Nya kadinya naroskeun. Salah alhamdulillah. Teu bireuk insyaallah lah. Lain kumaha-kumaha jeung itu kumaha carehat tarena. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Syukur atuh ari sarehat mah. Kan itu aya tujuan kali. Tujuan naon itu langsung menisok. lah. Istilahnya teh kabita jeung hayang. Hayang bisa narompet. Nah aku jeung bisa hayang bisa narompet sagala. Ayeuna mah trompet canggihnya bisa jeung Tinggalan zaman aja. Aduh, nyaga di dia sakana seni. Ada apa ini Ingat ka didinya. Aji tarompet ya mau utep Subungsu ya pada apa. hayang bisa carana. Ku kabita eta lagu panggung hideung teh ngangat klik. Ayo tah lagu bambung hideung. Mau kasurupan ini saung dia kieu. Wah, ya mah justru kabitana teh kitu. Ngadenge bangkung hideung teh budak kecing jarur rapet teh kitu teh. Aduh. Ingat ka didinya jeung teh. Lain ieu kurang jauh. Oh, atuh yo mah. Kita di Jawa Timur geus 5 tahun. Jawa ieu. Kita jadi naon gitunya nempo Mang Utep. Aduh, inget cinta mang hayang diajar trompet. Tadi mah ngobrolkeun ke cenah abdi tiasa propot tingkat trompet. Trompet propok. Malum orang Surabaya nya. Surabaya. Bang di Surabaya ge aya nu kieu. Ayo trompet serua di ditu ngan di ditu mah ngaranna teh jaranan. Jaranan sama pakai trompet. Lain jaran goyang lain. Ayo jaranan. Serua kesurupan gitu. Seru kesurupan gitu. Abang bedanya di ditu mah. Abdi geus 5 tahun itu tuh bisa bahasa Jawa eleh ku barudak leutik 5 tahun geus palinter bahasa Jawa itu. Cing. Abang, carana teh ngobrolkeun urang tanyakeun. Kumaha carana teh? Gitu tah. Tak kan aya di Nagamelan mah aya ketit, Nah, betul. aya galimer, aya kenong, aya singgul. Nu kieu sarua teh. Tadi model laras kan aya selendro, aya Ada ieu tah barang. Tah, lamun mencetna barang, tanganan mana? Hiji, dua, Tutup. oh tutup. 5 buka. 5 buka. Tah lamun barang berarti genep. Tutup. Genep. Buka hiji. model keyboard deui model Pasti. Tah eta jok kesurupan bambu hideung. Diksong. Nah, eta Itu. Jadi tutup bukanya. Tutup buka. Tutup buka. berarti dina barang tadi teh. Tadi teka tangannya di barang. Nah. Kita main, Bang. Dua deui berarti dina
barang kene petitna teh. Eta mah berarti lalas Helom. Helomnya. lamun salendro kan model lagu-lagu dangdut tuh kali itu salendro kan Karena dangdut mah diatonisa. Diatonisa dia bisa ya. Bisa. Bener ya. Alah, enteng jeung banget. Oh, atuh kieu mah rukana atuh. Ya, kita aja dua nih. Tapi ini sarua Sarara. Jadi lamun dina barang teh nuntut teh antara ieu jeung ieu. Nah, eta barang setelah lampet nah bisi teu saja teu Seimbang. Seimbang. Ya. Ari ieu teh ieu na cenah naon teh? Barang bang. barang Baralak itu. barang tanggal kalapanya. Wah, waktu itu pas kami gitu. Oh, berarti dina wayang pengen sok ngiru aya mah eta friend. Oleh-oleh memang gitu nya. Itu tapi kene. Silakan. Gaminati nya. Ada apa? Ujung dari sana. Benar. Pakai tenaga berarti nya. Pakai tenaga berarti itu ieu barang teh di dieu nya. 5 jari. Barang berarti 5. Ya dua tutup, 5 buka. Barang eta. Tok Dibuka. Masih ada tukang balon Bang Dede Bang. Ada keseruan. Tok aya deui nya. Jadi bangahnya. Di Jawa ge kumaha tah di Jawa hayang ieu? Di Jawa oge sarua, make nu kieu ngalain kain carompet karangan teh Naon di Jawa mah? Oh mah nya piraku. Ari bentuknya mah sarua. Iya, Sarua. tanji gitu. Teh naon ngaranna? Naon tah di Jawa ge? Nya tuh Bang, bangga. Benernya lain napas oge kudu Eh, sugan ukur gitu. Tangan oge, Bang, ngerasok dikitu. Tangan. Aduh. Oh hiji. Oh hiji. Abang nu kunaon ieu Abang sejarahna? Itu jam sejarahna panjang memot. Ieu teh gila sekutu setang. Oh, Nggak mesin. dompet tuh, Bang. Oh, tapi harus diakal. Bisa kuncinya. Bisa kuncinya. Yang nyawa lah dah. Karena oge. Tuh bisa dengan tilunya model suling deh. bisa. Tinggal sekali deh di dia. Anak opat, eta tilu. Anaknya opat. Nah, maksudnya. Bisa gitu. Yang tilu barang tutup. Tutup. Tak kita lumayan. Lumayan, Bang, arek kurang mina kana sageprakan, komo lamun ke beuda mah bosenan ngan umpamana mah menang ka dieu didinya ulah bosenan. Nam pangwarakeun yang bisa. Pokona mah lamun rek ka dieu, da urang tukang kadu ka dieu sebenarnya. Loba kadu ka dieu, urang teh kadin telepon heula. Aya. Dengan ayeuna merencak kieu nya tatanya we minangkan mana ieu mah permulaan, disebutkeun awalan gitu lain kurang sono hampura ka dieu teh
ke buah bawana naon. Bawa. Ke jinjing ke bawah cek bahasa kecap kolot nama. Kita sono nama sono. Kan pamajikan itu can ngebuang meureun cieun ku. Oh, atuh kan bayat kan malah doakan atunya. Mudah-mudahan dina seni urang sararea cing Seni, mana mantap. rajungnya. Ayo nang manda geus deui Ah, sekarang nagenya nang Awas corona biasa bebas alhamdulillah gitunya. Ngena eueuh sabun. Abang ampun ada yang bener. Gelor ampun abisannya. Kami atunya doakeun sing ieu atunya. Pastilah isuk ning eta ka deui. Deui. Ya, di Maaf ulin jeung atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.